Sanjaya garang asli na soma Gelar Raja Warak Pedang Dewa Guruna Abah Raksa Jaga Temeyang Sora tanpa lupa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu baraya tepas Sunda di mana bayayana. Wilujeng wengi wilujeng patewang dangu deui sareng akinya di acara dongeng Sunda ti Kanagar tepas Sunda. Tepas tempat ngadiungna urang Sunda nu mika memet kana kesenian dongeng Sunda. Waluya dongeng Sunda, waluya ki Sunda. Alhamdulillah pamirsa, aki tiasa nepangan deui nya mancen tugas deui. Dina padaran dongeng enggal masih dina serial Silat Sanjaya Si Jawara Pedang Dewa. Kumargi pamirsa masih palai neraskeun nya jujutan lalakon Sanjaya saunaki. Begitu engke kata matna. Pemirsa, ieu dongeng judulna nyaeta Ratu Candana Sutra. Dongeng garapan Wardang Hati Bandung didongengkeun ku Ki Dagar ti Banten nya. Mugi tiasa janten panglipur kalbu pangmeberah kana manah pangrepeh kana hate ubar ngabang balerkeun ka cape saparantosna urang sadinten kasabnya milari kipayah oge mulangkeun katineung ka mangsa jaman kapungkur di mana urang para remako jaman kapungkur mah hiburanna teh ngadarepong we nya payunan radio ngadangukeun dongeng Sunda. Kitu kangge kaum dangu nonoman lahiran tahun 80 atau napi 2000 ka dieu mah nya panginten teu ngalaman. Janten remaja kapungkur atau napi lahiran panginten tahun 40 50 60 70 nya dugi ka lahiran 80 mah apalnya kami sok ngadangukeun dongeng teh di payunan radio dual ban beri baterena teh di poe heula nya. Urang keur wae pamirsa mugi sadayana aya dina kawilujengan aya dina kasehatan oge teu kirang naon-naon urang amparkeun deui samak kawitanana par samakna sor bajigurna mangga kaparayun sadayana prung Hiliwirna angin pagunungan di wanci tengah poe memang kawas sirep panganteur sare. Jajaka kasep nu make papakean bodas mimitina mah ukur reureuh dina lalampahanana. Manehna diuk dina jujukutan bari nyarane kana hiji tangkal kayu badag anu akarna rubak. Dang daunan anu gomplok ngaroyom nyeun kayaan iuh lindu. Jajaka kasep anu bukna satonggong eta ngahaja diuk ngahunjar lamar. Manehna tayalian Sanjaya Galunggung Si Jawara Pedang Dewa. Murid seorang tokoh sakti anu katelah sora tanpa rupa. Kayaan anu ieuh bari dipepende ku hiliwirna angin. Yen Sanjaya sare teu dihaja. Sigana ku sawab ngimpi panggih jeung widadari.
Sarena teh jadi tibra. Sora kerekna kadenge lalaunan kawas kerosakna dang daunan anu katabak ku angin. Lamun bae eueuh sora anu nyikikik seuri, sigana bae Sanjaya teh masih sare tibra. Tapi ku sabab kagaruwahkeun ku sora anu seuri, Sanjaya jadi lilir tina sarena manehna hudang bari lulungu keneh. Barang beuntas Sanjaya ngagebeg. Sabab di hareupeunana harita nangtung saurang wanoja bari nyeklan pedang sarta diacungkeun ke arah dadana pisan. Lamun seug cenah eta pedang diteken saeutik bae. Pinas di congona teh bakal nembus kana dada pas dina bagian jejantungna Sanjaya. Tangtu bae Sanjaya embung jejantungna bocor ditembus ku seseukeut pedang. Kusabab eta manehna teu loba gerak. Oge henteu ngalawan, teu ngalakukeun naon. Tapi manehna apal lamun dina teh aya dina ancaman maut. Kutungtung pedang si wanoja di jubah biru eta. Si wanoja seuri deui bari weungeut ngabalieur tapi panonna mah ngareret ka arah Sanjaya. Nu direret ukur bengong, ngarasa heran. Tapi na oge ngarasa kataji ningali kagelisan si wanoja di jubah biru. Bukna ngarumbay ngaleuwihan tak-tak. Manehna make ikat tina kaen beureum. Papakean jerona ukur kutang koneng jeung calana konengan di beuberan ku kaen warna beureum. Dadana katampo padat sanajan teu pati montok, tapi cukup ngageterkeun hate kaum lalaki. Kunaon anjeun seurian nyai? Ceuk Sanjaya masih katampo bingung. Manehna teu merhatikeun kana congo pedang anu manco hareupeun dada. Tapi merhatikeun kana beungeut si wanoja anu nangtung di hareupeunana. Nah anjeun teu sadar kana kayan diri anjeun ayeuna. Walon si wanoja kalah malik tumanya. Ngadenge ucapan si wanoja Sanjaya kalah beuki bingung. Tarangna jadi kerung paneutupna beuki seukeut. Naon maksud anjeun teh? Tanya Sanjaya deui bari silahna dangah. Si wanoja nahan seurina tuluy nyarita deui. Anjeun anu ngaranna Sanjaya Galunggung lain? Bener. Ari anjeun sorangan saha? Kuring payung sarimbit. Anjeun teu perlu nyaho loba ngeunaan diri kuring. Anjeun ukur perlu ngajawab hayang panjang umur atau ponok umur. Anjeun teh dewa pangatur umur emangna? Ulah loba tumanya, sentak payung sarimbit bari nekenkeun congo pedangna. Nyeun Sanjaya ngalenyap. Sabab seseukeut congo pedang karasa neken kana kulit dadana kapaksa Sanjaya teh gancang awalon. Tangtu bae kuring teh hayang panjang umur Nyai Gelis. Poe ieu kuring jadi dewa pikeun kaselametan hirup anjeun. Jawara pedang dewa. Hirup jeung ajal anjeun teh aya dina congo pedang kuring. Ieu teh kuring teh keur ngimpi kitu. Anggap bae ieu teh keur ngimpi, tapi lamun anjeun teu daek ngajawab pananya kuring secara jujur jeung bener. Anjeun moal bisa hudang deui tina alam impian alias bakal tiwas. Manehna sigana teu heureuy. Manehna bener-bener ngancam aing. Sanjaya ngabatin tuluy pok nyarita deui. Naon nu rek ditanyakeun ku anjeun teh? Nah anjeun wawuh jeung Nini Kelong? Tangtu bae kuring wawuh. Kuring boga hubungan anu hade jeung Nini Kelong teh. Lamun kitu, tangtuna anjeun apal di mana tempat cicingna Nini Kelong? Nya kuring apal. Nini Kelong cicing di leuweung Rancakotek. Kuring apal ngeunaan eta mah. Ceuk payung sarimbit bari menelik. Nu kuring hayang apal di mana persisna leuweung Rancakotek eta? Ayana di belah kidul di satu kangen pasir kembar. Sanjaya ngawalon saayana. Si wanoja unggut-unggutan bari ngagerendeng teu jelas panonna sakedeung-sakedeung neuteup ka arah bagian handap awakna Sanjaya. Nyen Sanjaya beuki ngarasa heran. Asana anjeun geus ngawalon pananya kuring secara jujur. Ilmu tembus batin kuring bisa ngarasakeun kejujuran hati anjeun.
Hanjakal urang teh kudu papisah ayeuna jawara pedang dewa. Keheula, naon maksud anjeun tumanya ngeunaan ini kelong? Urang papanggih deui di sajen kesempetannya, jawara cabul. Wes. Payung Sarimbit muterkeun badana bari ngangkat pedang ka luhur. Gerakan anu gancang nyieun pedangna jadi kawas payung. Sakijep ge eta wanoja teh geus ngaleungit, kawas nu hiber nembus ka langit. Sanjaya beuki reuas jeung heran ningali jurus anu digunakeun ku Payung Sarimbit. Tapi beuki reuas deui Sanjaya sanggeusna sadar kana kaayaan dirina. Manehna sempat ngajerit tuluy paromana regeng sanggeus merhatikeun ka handap. Nyatana harita eta manehna teh dina kaayaan teu make papakean najan salamarge alias bulucun. Taranyang kawas orok nu karak lahir. Cilaka, beungeut Sanjaya jadi regeng pisan panonna melotot kulit beungeutna jadi pias. Pantes wanoja bieu yang sirikeun bae ka aing. Pantes manehna remen ngareretan ka handap. Pantes aing ngarasakeun tiisna congo pedang. Teu sangka bieu teh meureun aing teh bulucun kawas orok karak lahir. Kelakuan saha ieu teh? Nah, kelakuan si Payung Sarimbit gitu. Duh, di mana di papakean aing? Duh, cilaka 7 turunan lamun kieu mah. Sanjaya ngarampa cangkeng na manehna narik napas panjang rada ngemplong sabab masih ngarasakeun ayana endong ringit kancana. Untung endong ringit kancana masih aya, lamun milu leungit cilaka aing. Sanjaya gegelendang teureun-eureun bari neneangan papakeanana tapi disabudeureun eta tempat teu kapanggih salambar ge pakeanna Sanjaya. Sanjaya penasaran gancang manehna mariksa rurungkunan sanu nyaho papakean disamunikeun dina rurungkunan. Korosak, kurubas. Sanjaya ngasruk rurungkunan. Tiwas aing ye, pakaian aing eueuh di mana ye teh. Awak aing kalah jadi ararateul keuna kururungkunan. Duh, ampun aing. Lamun geus kieu aing kudu kumaha ye teh. Utuk kenengna Sanjaya campur jeung rasa sedih. Gelendenganana karasa awor jeung rasa tunggara. Sanjaya leuleumpangan ka ditu ka dieu neneangan papakeanana bari nutupan jimatna ku leungeunna. Cejantung Sanjaya ratuk tutunggulan. Manehna sieun pasarandog jeung jelma sejen. Sieun katempo ku batur utamana saurang awewe. Manehna bakal ngerasa era pisan lamun seug aya anu nempo dina kaayaan polos kitu. Lamun bae bieu manehna sadar kana kaayaan dirina tangtu bae manehna ngerasa era pisan pahareup-hareup jeung saurang wanoja geulis. Malah sigana manehna moal bisa nyarita sabab sibuk nyumputkeun jimatna. Dina kaayaan kitu, paneuteub Sanjaya galunggung anu seukeut ningali aya kolebatan bayangan jalma anu lumpat di sela-sela rapatna tatangkalan. Sanjaya bisa nitenan jelas ka eta jalma. Paroman Sanjaya beuki regeng sanggeusna bisa mastikeun saha jalma anu keur lumpat. Cilaka, eta masih Pakis Ratu. Manehna lumpat mengkol ke arah dieu deh. Aing kudu gancang nyamuni lamun kieu mah. Curelat, gabrus Sanjaya ngagajleng asup kana rurungkunan. Manehna nyamuni dina kaayaan taranjang. Sakabeh rasa ateul ditahan. Sanjaya ngadedempes bari merhatikeun lumpatna Pakis Ratu. Muridna Nyai Kidung Laras anu pernah diselamatkeun ku Sanjaya tina kakejemanana Dewa Tangkorak. Pamirsa sadayana, ulah hilap ieu dongeng dialpukahan ku afiliasi ti Shopee. Pilih aya pamirsa anu palai gulah galeuh, naon bae rupina atanapi kabutuhanana tiasa ngalangkungan link nu aya dina deskripsi ieu dongeng atanapi ngalangkungan produk nu aya di handap pojok kenca ieu video. Diklik wae ulah asa-asa pamirsa bade ngaklik iket Sunda atanapi buku dongeng Sunda. Saparantosna lebet ke aplikasi Shopee mah
pamirsa bebas palai ngagaleuh naon bae oge nya. Balanja ngalangkungan dongeng Aki sami sareng ngabantos kana kamajengan ieu channel. Hatur nuhun kana perhatosanna pamirsa. Urang lajengkeun deui dongengna. Tapi nyatana rurungkunan teh teu aman pikeun Sanjaya anu nyamuni bari jeung buligir. Waduh, teu baleg sial bener ya nasib aing poe ieu mah. Aduh. Loba sireuman geuning, setan alas pisan kayan teh. Sanjaya kukulutus bari sibuk ngepurkan sireum anu ngarayap dina sukuna. Dina kayan Cingogo bari buligir, Sanjaya bingung pikeun nyingkahkeun sireum anu ngarayap tina sukuna naik kana bitis tuluy sumebar ka mamana. Sanjaya jadi sedih pagalojeng kesal. Samantara di pentas ditu Sanjaya ningali Pakis Ratu ngeureunkeun lumpatna ku sabab disusul ku saurang lalaki anu kumisna ngajadi kanal. Si lalaki anu beungeutna barangasan pikasieun teh ngadadak ngahadang lengkahna Pakis Ratu. Ku cara ngagajleng ka hareupeun si Wanoja magatan jajalaneunana. Ayeun mah bisa lolos deui burit geulis. Hiat! Hiu, wut. Si jangkung badag adiuskeun pereup Pakis Ratu gancang ngagiwar ka sisi bari leungeunna ngolebat pikeun naki serangan lawan. Tapi teu disangka-sangka sukuna si lalaki barangasan teh ngaheumat gancang ngajejak kana cangkengna Pakis Ratu. Hiuk cedak. Aduh, Pakis Ratu langsung ngajungkel ka sisi rupana tajongan si kumis kanal teh ngandung tanaga jero anu kuat. Nyababkeun Pakis Ratu awakna macleng aya kana 5 lengkahna kalayang geblug. Lalaki anu make papakean hideung sarta buukna jabrik diikat ku lawan biru teh gancang narajang deui ka Pakis Ratu. Sawaktu si Wanoja kakarak nguniang hudang. Hiu, cebrot. Pakis Ratu awakna macleng ka tukang bari bahamna nyemburkeun getih seger. Pakis Ratu kakeunaan tajongan tarik si lalaki di baju hideung. Anu dieusi ku tanaga jero pas pisan dina palebah dadana. Sanjaya tepuguh cabak di tempat nyamunina meh bae manehna ngagero sawaktu Pakis Ratu keuna ku tajongan musuhna. Aduh, bangsat. Leungeunna gancang nyambar kana jimatna tuluy mencet hiji sireum anu kurang ajar ngagegel ka tempat larangan eta. Sanjaya teu sadar lamun manehna teh geus nincak sayang sireum. Tapi ka sireumna amakeun meureun. Di dieu mah loba sireum bikangna geuning. Sanjaya kukulutus bari leungeunna sibuk pencetan sireum. Aduh aing mah cilaka ieu duh. Aduh ampun, aduh. Ieu deui aya nu ngegel kana bujur. Aduh kurang ajar. Akibat sibuk jeung para sireum, Sanjaya jadi teu bisa musirkeun perhatianana ka Pakis Ratu. Sawaktu manehna neuteub deui ka arah anu keur tarung, Pakis Ratu katempo geus ngajoprak bari nyarane kana tangkal. Beungeut jeung awakna pinuh ku getih akibat tina siksaana si kumis kandel. Ajeun geus ngeciwakeun hate kuring Pakis Ratu. Hate kuring bener-bener kuciwa pisan. Jadi kapaksa kuring teh kudu maehan anjeun pikeun nebus rasa kuciwa ieu. Seret. Hiji badaug seukeut dicabut tina sarangkana. Eta badaug diangkat rek diayunkeun pikeun megatkeun beheungna Pakis Ratu. Ningali kitu, Sanjaya marakatkeun dirina nahan gempuran para sireum, dua leungeunna ngarengkep, dua curugna dirapatkeun tuluy diacungkeun ka arah si kumis kanel. Barasat. Tina tungtung curug Sanjaya ngabarasat sinar wungu tina jurus Turanggalaga. Wut! Barasat! Bros! Sinar wungu nembus tonggongna si kumis kanel parat tepi kana dadana. Malahan sinar wungu teh ngabolongan batang tangkal kai anu disarandean ku Pakis Ratu.
Si kumis kandal langsung rubuh bari panana menelik satawahanna calangap manehna teh sempat ngagero. Nyawana kaburu mabur ninggalkeun ragana anu geus bolong gorowong dina bagian tonggong tembus kana dada. Aduh kaleuwihan aing ya, sakuduna aing teu perlu ngagunakeun tenggelan turang galaga. Jadi teu nepi maehan eta jalma. Tapi na kumaha deui da geus kagok. Gara-gara sireum-sireum atil ieu ya, aing jadi teu bisa mikir tenang. Sanjaya gancang kaluar tina rungkunan. Suguna teteh nyiraga ditu ka dieu pikeun ngalupaskeun sireum-sireum anu tinggulantung dina tempat laranganana. Leungeunna sibuk ngeprukan sireum tina awakna, bari bibirna teu eureun-eureun ku kulutus. Dasar sireum-sireum bikang, teu kaop nempon empuk-empuk main gegel bae kurang ajar. Aduh, bentol kabeh ya awak aing yeuh. Nah jadi badag kieu teh digigel sireum nah jadi badag pisan. Sanjaya gancang ngagarwan inung sukuna anu jadi bareuh kusabab digegelan ku sireum. Sangkana naon merenya anu ngagedean teh. Pasti ya pemirsa traveling. Sanjaya gancang ngalirkeun hawa murni kana sakujur badan, jempolna ngempesan deui bentolina sakujur badana oge ngaleungit. Tapi kusabab perhatianna musir ka Pakis Ratu anu keur sakarat bari napasna geus cenghap-cenghapan. Sanjaya teh jadi poho kana kaayaan dirina anu polos teu make papakean. Cilaka lamun teu gancang diubaran manehna bisa tiwas. Sanjaya tuh gagancangan ngadeukeutan ka Pakis Ratu. Pakis Ratu tatuna bener-bener parna ieu mah. Sanjaya gancang ngaluarkeun kujang orai emas dina endong leungit kancana. Ngagunakeun kujang pusakana, Sanjaya teh ngubaran Pakis Ratu. Tatu-tatuna Pakis Ratu lalita deui. Bari teu ninggalkeun urut malah magetihna garing tuluy ngaleungit. Pakis Ratu pulih cara bihari teu katempo saeutik ge manehna urut digebugan atawa urut tatu parna. Syukur aing teu telat manehna katulungan keneh, pikir Sanjaya bari hatena gumbira, tapi ngadadak manehna teh reuas kusabab sadar kana kaayaan dirina. Wah, bisa gawat ya lamun aing tetep cicing di dieu. Manehna bakal ningalieun kana kaayaan aing anu bulucun kieu. Leuwih hade ge nyiar salamet heula Celeng kalayang brus Sanjaya ngagajleng deui kana rerungkunan. Rerungkunan anu sajena lain anu bieu loba sireuman. Manehna ngagajleng samemeh Pakis Ratu ningali ka dirina. Tapi na Sanjaya teh langsung kukulutus bari nungkup irungna. Bangsat, saha deui nu ngising di dieu? Aduh, mani bau kieu nu mabek. Aduh, tobat aing. Harita Pakis Ratu nguniang hudang manehna kawas lilir tina sare. Kulihat tuluy babatak saterusna Pakis Ratu luak lieu kadenge sorana ngagerendeng sorangan. Asana tadi teh aing ningali beungeut Sanjaya galunggung. Tapi di mana ayeuna manehna nya? Itu geuning si kebo wirang. Geus ngajoprak eueuh nyawaan. Pastina aya anu mantuan ka aing. Sainget aing tadi aing teh disiksa ku si kebo wirang teh tuluy teuing kumaha deui nya. Pakis Ratu gancang mariksa kaayaan awakna. Tatu aing geus sirna. Awak aing ngarasa jag-jag. Pasti jawara pedang dewa anu geus nulungan ka aing. Pakis Ratu tuluy gogorowokan ngagerowan ka Sanjaya. Sanjaya, Kang Sanjaya di mana anjeun? Sanjaya ada dempes cicing bae bari nungkup baham jeung irungna. Sanjaya ngised saeutik-saeutik ngajauhan satumpuk podol jelema anu numpuk hareupeunana. Saurang awewe umuran 50 tahun muncul. Sanggeusna Pakis Ratu kabingungan neangan Sanjaya.
Awewe nu karak muncul eta masih katempo geulis awakna oge masih ngeusi manehna make jubah wungu buukna disanggul rapi. Eta awewe teh tayalian Nyai Kidung Laras guruna Pakis Ratu. Guru, cek Pakis Ratu sawaktu nempo kamunculan guruna. Nyai Kidung Laras nitenan kayaan eta tempat sakedeung tuluy neuteup ka arah layona si Kumis Kandel. Nah, eta teh layona ka Bawirang. Laras guru, manehna teh ka Bawirang. Saha anu ngalakukeunana nah hidup sorangan. Sanes guru, sigana Jawara Pedang Dewa anu ngalakukeunana teh sawaktos abdi henteu sadar kumargi tatu tina panarajangna ka Bawirang. Jawara Pedang Dewa di mana manehna ayeuna? Nya eta guru bieu teh abdi milarian tapi henteu acan kapendak. Hidup yakin lamun Jawara Pedang Dewa anu mantuan hidup Pakis? Yakin guru margi abdi sakilas sempet ninggal raraina sawaktos ngubaran abdi. Cicing-cicing Sanjaya ngagerantos dina hatena di tempat nyumputna bari ngarasa salempang. Wah, guruna Pakis Ratu datang. Gawat ya. Leuwih era deui aing lamun Nyai Pakis Ratu tepi ka ningali aing dina kayan kieu. Tapi sebenarnya aing teh butuh bantuan maranehna. Ngan bae kumaha carana nya aing bisa nepungan maranehna sarta minta bantuan ngeunaan papakean aing. Sanjaya meres otakna nyiar cara anu hade. Dina kayan kitu, kolebat jeleg. Ngadadak aya nu datang ka eta patempatan. Pakis Ratu jeung Nyai Kidung Laras langsung malik ke arah jalma nu anyar datang. Si horeng nu datang teh saurang awewe tengah tuh. Di samping jangkung make kabaya beureum. Pangawakanna bahenol nerkom. Beungeutna masih katempo gurat-gurat kegelisan mangsa ngorana. Leungeun kencana ngelek boboko, sedangkeun leungeun katuhna nyakla nyiru anu disuhun dina luhur sirahna. Punten ya Nyai oge eta Neng Pakisnya punten ibi ye cologog sanesna naon ieu teh kumargi waktosna parantos seep janten bade nawisan ieu biasa. Icalan awug ibi mah ye tah mumpung haneut keneh awug ibi mah tos kakoncara ka celuk kawen aweun kawentar ka Janabria ye. Amis raos kareut matak dedeyeun tah ieu kukurawu nyanak ieu ge masih haneut tuh alias urap jagong ieu teh sok mangga urapna raos gurih kira nikmat. Poha pemirsa. Si horeng nu norojol teh Bisarwiti ku norojolna Bisarwiti ngeder ka palidinya urang cekapkeun heula dongengna dugi ka dieu. Lelampahan Sanjaya Galunggung, si Jawara Pedang Dewa dina jajar carios Ratu Candana Sutra. Bagian anu munggaran, urang cekapkeun heula dugi ka dieu, cag urang teudeun heula di handeuleum sieum geusan sampeureun urang tuna di hanjuang siang geusan alaeun, urang sampeur deui ke di bagian anu salajengna. Hatur nuhun kasadayana pamirsa para manco salam dunya di mana bae ayana anu satia manco satia ngadangukeun oge satia ngarojong kana pedaran-pedaran dongeng aki. Mugi-mugi bae sasarangan urang sadaya dina ngareuah-reuah seni dongeng Sunda nya. Tiasa janten caranya adanapi salah sawios ngamumule seni utamina seni dongeng Sunda supados seni dongeng Sunda tetap aya, tetap rame, tetap rempeg, tetap nanjer oge tetap waluya di negeri nyalira. Waluya dongeng Sunda, waluya ki Sunda. Pamirsa sadayana sakitu heula panginten nu tiasa kabeh hatur wengi ieu. Akina amit mungkur heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cag
Hanca.